Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagian anu ka-2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hila di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagian anu ka-2 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Ceger, ceger. Sora bedil meninga geleger ngabelah simpena wanci peuting di Kampung Pasir Jati. Cahaya seuneu moncor tina moncong bedil ngabarasat meulah poekna peuting. Sedangkeun bedog nu aya dina leungeun Wiragati nepi ka mecelengna mental bari muter sabaraha kali sameh nyemplung kana taneuh baseuh. Edan na bedil ti manaolna ieu, ujug-ujug bekas kitu wae saanu ngabedil aing. Wiragati mundur satapak, panonna ngakurilap ku amarah. Rantai bagong dina beheungna ngagerincing, sorana ngencring ngabuncahkeun simpena wanci peuting. Dina pada eta sakabeh mata moloho nalika tina jero poekna peuting mucung hul bidan dia anu make baju piyama keneh bari dina kayaan manggul bedil laras panjang milikna Juragan Wijaya. Sorot matana seukeut alabatan heulang mencrong ka Wiragati. Sedangkeun buuk panjangna nyi dia ngelebet ka tiup angin peuting. Bidan
cek Wiragati setengah ngagorowo. Kitu deui Jang Rahmat. Maena sarua setengah terpercaya. Wiragati, Andika geras serah bongkokan. Sabab banget ayeuna ilahi geus moal bisa hojah deui sia. Kitu cek bidan dia. Bari sakilat pisan nodongkeun moncong bedil kana pelebat tarang Wiragati. Menang sawatara waktu kayaan jadi tegang. Ngalimpudan sabudeureun imahna jenatna Juragan Wijaya. Komo Wiragati mah di korona kaciri sabaraha kali neureuy cidung. Matana teu lesot mencerong bidan dia anu robah jadi galak. Kayaana teu jauh beda jeung Jang Rahmat anu kaget nalika nyaho yen Bah Wira teh nyatana Wiragati. Tapi nu jadi pertanyaanna, di mana bidan dia bisa nyahueun yen eta Wiragati? Saha nu sabarna bidan dia? Tangtuna hal eta jadi teka-teki pikeun Jang Rahmat. Wiragati harita cumarita teuneng ludeung naker. Aing teu sieun mun kudu pae ayeuna deuleu. Tapi sameme aing pae, aing hayang nyaho saha sia nu sabenerna sia bidan. Bidan dia Sri Sinis satuluyna krek. Kokang bedil geus ditarik. Atuh puguh we pikeun nu aya di dinya mah kabeh oge ngarasa paur. Sabab lamun nepi ka bedil atawa palatukna bedil ditarik, geus pasti babatok Wiragati bakal pejah amburadul. Dengekeun ku ilahi Wiragati, nu sabenerna aing arwah pamajikan Juragan Wijaya anu nganci ka ieu bidan deuleu. Jadi wayahna dina danget ieu aing bakal males pati ka sia Wiragati. Cek bidan dia tandas naker netelakeun yen dirina kaancikan arwah pamajikan Juragan Wijaya. Wiragati seurina estu leuwih ganas tibatan seuri iblis. Coba tembakeun. Aing hayang ngarasakeun kumaha rasana eta pelor lamun nembus kana batok aing. Coba. Cek Wiragati sombong naker. Nu saterusna kalawan teu tatapasini deui, bidan dia bener-bener narik palatuk bedil. Maka detik eta kene ceger. Sapada harita timah panas tanpa ampun ngabarasat keluar ngablesat ganas tina moncong bedil. Purinyai korobas. Wiragati nepi ka mecleng aya kana 10 deupana saking kutarikna hanteman timah panas. Bro. Wiragati namru dina palebah rungkun. Dina palebah rungkun kaca piring anu dipake pager. Tapi anehna babatokna nu disangka bakal pejah teh kening teu kerel-kerel. Kayana teas persis kawas wajah. Kuniang Wiragati gentak muniang hudang bari nyabakan tarangna anu lega. Geus kitu mena seuri. Teu karasa geuning pelor teh, hah? Teu tembus deuleu. Harita bidan dia nalika Wiragati nangtung deui mehna ngacorelat di barung ku ngabekaskeun di bedilna. Ceger purinyai. Kawas tadi deui tarang Wiragati ngadon ngaburi nyai teu kerel-kerel. Najan nepi ka 3 kalina bedil bidan dia ngabekaskeun timah panasna. Wiragati ukur mecleng tanpa cecel bocel saeutik acan. Terus beakeun sia pelorna beakeun. Atawa ganti taku garanat sekalian supaya puas dulu. Gitu sombongna Wiragati harita. Tapi hanjakalna nalika manehna rek ngarontok bidan dia
Jang Rahmat kaburu manten ngagajleng bari nyejek dada Wiragati. Curela celeng cabrot celeng gurubrak alah. Wiragati ngagoak sakujur dadana karasa remek sabab apes di danggat eta mah ragragna beneran pisan ninggang kana tangkal sampe. Nu kabeneran aya hiji-hijina di tempat eta. Rantai bagongna ngagirincing lemah. Atunajan bari jeung ripuh daripada musuh mindo manten. Komo mun nepi ka bidan dia ngabekaskeun deui bedilna. Tangtuna riwayat hirupna bakal tamat. Maka harita keneh Wiragati tuluy ngaberetek lompat ninggalkeun pakalangan. Satadina mah Jang Rahmat ampir-ampiran ngudag. Tapi bidan dia kaburu manten ngagelepek murag alatan kapiuhan. Neng, sing eling neng, iya kang neng. Cek Jang Rahmat bari ngarangkul bidan dia. Sirahna diusapan semu hariwang, sabab beungeut bidan dia kaciri pias. Mang Eso muru nyampeurkeun bari ngarawatan bedog kirangkas jeung bedil Juragan Wijaya anu ngagoletak. Jang, mending candak we heula kalebet Jang supaya aman ongko Jang. Cek Mang Eso. Satuluyna ngan ragayang we. Jang Rahmat mangku bidan dia dibawa ka jero imah. Biparsi gancang nyadiakeun cai haneut nalika Jang Rahmat ngebogeun dununganana na pangadengan. Sanggeus dikompres menang sabaraha kali. Nyah bidan dia beunta. Matana gular giler nempoan kanu aya di sisi ranjang. Kang, abdi sieun Kang. Cek bidan dia bari tuluy nangkep Jang Rahmat. Sing tenang neng, sing tenang. Tos aman ayeuna mah. Ari tadi neng kunaon? Puguh. Tadi teh kakuping anu nyauran Kang. Tapi waktu abdi gugah teh dina kursi meja rias katingali aya saurang istri. Nalika ku abdi ditaros, anjeunna ngangken bojona Juragan Wijaya cenah. Anjeunna nyuhunkeun tulung bari masrahkeun bedil ka abdi. Tidinya abdi tos teu emut nanaon deui Kang. Jang Rahmat narik napas rada panjang bari ngusapan buuk bidan dia bangun nu deudeuhnakeun. Ngahaja mahena teu nyaritakeun kajadian nu sabenerna sabab ngarasa hariwang. Bisi malah bidan dia kalaka katekan pikiranana. Muhun akang ngartos ari kitu maneng. Tapikeun anu penting mah ayeuna neng salamet. Ongkoh kapan anu ngangken bojona Juragan Wijaya oge tos teu aya ieu ayeuna mah. Insyaallah moal aya naon pan aya akang anu ngajagi di dieu. Cek Jang Rahmat ngayakinkeun bidan dia bari teu poho celengok nyium tarangna. Atuh pikeun Biparsi anu diuk teu jauh tidinya jadi malengos. Sedangkeun pikeun neng dia mah maena ngarasa bagja tenang taya bebandinganana. Teu lila ti harita ti kajauhan kadenge kongkorongok hayam jago anu ditembalan ku hayam bikangna miti kadenge. Bataot kakarak cos. Hayam mimiti kadenge tanda peuting baris nyerah kana ka waktu subuh. Langit di lembur pasir jati geus mimiti ngagebrai. Garis bodas ipis meupeskeun poek di tungtung wetan. Kawas panon anu kakarak muka sanggeus ngaliwatan peuting panjang anu pinuh ku huru-hara. Caturkeun dina wanci isukna isuk-isuk keneh Jang Rahmat balik heula ka lemburna ka Baturaja. Dina poe eta manehna teu nyimpang heula ka pakuwudahlan uwana. Sabab salian ti rusuh rek nuju ka pasantren. Manehna boga niat rek nepungan mamangna anu jadi polisi. Pikeun ngalaporkeun deui kasus ngeunaan
Rajapati anu nimpa kulawarga Wijaya anu kungsi ditutup alatan pelakuna nyaeta Wiragati teu kapanggih. Pikirna cek Jang Rahmat beungpeung ayeuna Wiragati puguh padumukanana supaya tereh bisa dicangkalak kalawan dirina bisa aman tina ancaman anu sawaktu-waktu bisa datang ngabongohan. Pas sore sanggeusna salat asar, Jang Rahmat geus aya di imah polisi Darsa anu kabeneran can lila datang ti kadinasanana. Di ruang tamu Padarsa anu jadi mamang Jang Rahmat gancang tumanya kanu jadi alona. Ari hidup jeung emak calager mat kamana wae geuning ayeuna mah jarang ka mamang nipak kelas. Alhamdulillah mang sae biasa we abdi masuk ngawulang di pasantren ari sadinten nama mang kitu deui si emak paling oge ngalongokan sawah ari nuju karaseleun mah di bumi nya syukur atuh ari calager mah da mamang pan can kabur wae ka ditu lantaran sibuk wae ieu teh ku pagawean bijakeun we ka emak hambura gitunya ieu mamang can kaburu ngalongo ka lanceuk hambura toledor. Muhun teu sawios-wios mang anu penting mah sarehat we sadayana sareng hapunten deui abdi mang abdi ka dieu teh kumargi ieu teh bade aya kapreogian ka mamang. Sabot keur kitu torojol Burima pamajikan polisi Darsa norojol bari mawa susuguh. Ari maneh pelengles we tara ka dieu mat. Sok ka mana wae. Sok tah nginum heula saya aya we nya. Da mamang maneh macan gajihan. Di imah geus parorot ieu teh. Aya wae abdi mah di pasantren bi. Wios labi cekap ieu oge hatur nuhun. Walon Jang Rahmat. Satuluyna Padarsa nanya perihal keperluan Jang Rahmat. Sabab tadi kapotong manten ku datang pamajikanana. Ke. Tadi teh rek aya kaperluan naon gitu mah. Sok geura cumarita. Peung-peung mamang keur da nyala ieu. Satuluyna drak-drak we Jang Rahmat nyaritakeun kajadian anu tumiba tadi peuting waktu imah dinas Bidandiah kadatangan tamu anu teu diondang. Sakalian nyambungkeun kana kajadian Rajapati nu baheula nalika Juragan Wijaya karampogan ku jalma anu masih sarwa nyaeta ku si Wiragati atawa Bahwira. Ngadengi guaran caritaan alona model kitu leng Padarsa ngahulang bangun mikir jero. Sanggeus ngahulang tuluy Padarsa tumanya ke ari hidup nyaho ti saha lamun Bahwira teh nyaeta Wiragati teh ya. Mohon kapan Bidandiah teh kasandingan kudu ngangken yen anjeunna teh bojo Juragan Wijaya. Tadu masar kana hal eta anjeunna terangeun yen anu wengi datang ka bumi tugas bumi dinasna Bidandiah teh Wiragati. Bisa jadi. Tapikeun lah ke oge pasti katohian ari jalmana geus beunang mah. Ayeuna mah paling oge nyusudna kana kasus anu tadi peuting we heula nya anu dumuk loba saksina. Muhun mangga mang. Kitu sae atuh teu langkung mamang we. Sanggeus kitu mah danget eta keneh Padarsa tuluy ngahubungan kabeh anak buahna. Sangkan siap-siap pikeun nyangkalak Wiragati engke peuting dina operasi. Samemehna saacana operasi dilaksanakeun. Padarsa nitah 3 anak buahna sangkan ti heula maca kaayaan sabudeureun imahna Wiragati. Kulantaran eta kacida pentingna pikeun nganyahoankeun gurak-gerik Wiragati anu rek dicangkalakna. Tah kitu meureun matnya keun
bawahan mamang geus diteleponan hiji-hiji. Keun lah ulah hariwang ku mamang rek diusahakeun. Sangkan si Wiragati bisa kacangkalak engke peuting. Mohon mang, hatur nuhun pisan sateu acan mang. Hapunten ya abdi tos ngarerepot sakalian amang ngariweuhkeun mang. Teu nanaon. Da ieu mah geus jadi kewajiban mamang pikeun numpes tidak laku kejahatan di kalangan masyarakat. Waron padarsa. Sementara harita Jang Rahmat tuluy amitan sanggeus ngarasa kaperluanna tuntas mah. Caturkeun wanci peutingna kira-kira tabuh tujuhan 5 anggota polisi anu dipimpin ku padarsa ngepung imah Bahwira nu aya di Baturaja anu posisina masih sadesa jeung Jang Rahmat, bedana ukur beda dusun wungkul. Harita salah saurang anggota polisi anak buah padarsa ngetrokan panto imah Bahwira, sementara nu sawarehna sumebar di opat juru angin. 3 kali panto diketrokan can aya nu ngajawab keneh. Sedangkan di jero imah tangtuna Bahwira kacida kagetna waktu nenjo aya polisi datang. Aduh cilaka, aing pasti dilaporkeun ku si Wawalak Rahmat ya. Aduh, jaba awak aing asa raring sakene ieu urut kamari lumpat oge. Sial, jaba ieu teh Bagong kudu ditarekan deui lantaran kamari ngalanggar pantranganana. Aduh. Cek Wiragati bari jenggempeur. Satuluyna manehna ngagerwan pamajikanna. Mana kadieu euy. Kadieu dewek rek nyarita ieu. Wayahna bijakeun tuh ka jalma nu dihareup. Yen dewek eueuh di imah gitu. Gancang bisi ka jero manten. Aing rek kabur jalan tukang gancang. Sanggeus ngomong kitu, Wiragati tuluy ngetayep ngadeukeutan panto tukang anu berasna kajarian laju kaleuweung. Atuh najan kapaksa pamajikan Wiragati akhirna nurut. Manehna ngabejakeun sakumaha parentah ti salakina. Tapi polisi tangtuna teu bodoh. 2 urang di antara langsung asup pikeun mariksa di jero imah. Ngan hanjakal sabab kapan Bahwira geus ngabecir liwat jalan tukang. Tidinya polisi nu geus disiapkeun di opat juru angin nganyawankeun Wiragati kabur. Atuh harita keneh oge 5 polisi anu dipimpin ku padarsa langsung ngudag Wiragati nepi ka sisi leuweung Baturaja. Ngan kitu polisi tinggaleun tapak alatan peuting anu poek jaba kayaanana di leuweung anu kasohor ku kaangkranana. Akhirna padarsa mutuskeun isuk dewe dineruskeun ngudag buronanana sakalian bari rek nyusun strategi pikeun ewakna. Kocapkeun harita Wiragati anu kabur nalika nepi ka imah panggungna nu aya di tengah leuweung Baturaja. Harita mah langsung ngagoler dina talupuh, napasna renghap ranjug nahan kacape. Dadana eungap dibarung kosora lirihna rante Bagong anu kekilincringan. Beungeutna katempo pias kolenyas. Urat dina tarangna kacirik raranteng semu herang ku kesang tiis. Si Gumarang nu jadi anakna harita diuk cingogo sagigireun Wiragati. Leungeunna ngusap dada nu jadi bapana. Panonna neuteup teu ngicep dina hatena ngagerendang. Nah aya naon nu kajadian sabenerna. Boa-boa teu kataekan ngelmu di pasir nangkana ieu bapa aing teh. Sabab nyaritana harita teh paling oge 2 poe. Tapi geus saminggu leuwih ayeuna karek jol deui datang berina kayaan ribu kieu. Moal kitu bapa aing teh keur sakarat mah. Cik hayang nyaho rek dititah syahadat sugan ingeteun keneh. Satuluyna Gumarang pok nyarita. Bah, inget keneh syahadat teu bah.
cik sok atuh bah sahadat bisa-bisa bah susukanan we atuh rada dibabarikeun tah sakratul maut teh bah sok ulah hariwang keun ku emak keun we nan ulah hariwang ku si emak keun we si mama daya kuring ieu anu ngurusna ulah melang jeung sapopoena da kuring oge mampu kene usaha jeung maraban si mama jeung deui ulah mikiran waragad pikeun engke ngurapkeun tenang we atuh sabab di lembur urang mah pan loba ustad ieu jadi sing teu dibayar oge pasti daraekeun sok nyebut bah syahadat bah la ilaha illallah gitu bah berubah ari ngadengi kitu mah najan bari jeung ripuh nahan kanyeri anu nyayang na sakujur badan teu paduli kana kacape Wiragati laju ngorejat bari muncereng ka si Gumarang anakna na ari sia kala ngadumakeun modar ka kolot teh nyao aing teh capek lain keur sakarat dasar belakug si boga anak teh kitu cik Wiragati campur ambek sedangkan Gumarang semu ngarenjang sabab panyangkana bapana teh keur sakarat atuh Gumarang jadi nyengir bari terus nembalan aduh hampura tuh bah ari sugan teh keur sakarat we jadi aya naon atuh nu sabener teh bah beda we jiga tas manggihan karuas kitu geuning bah halah beunggeus lah engke deui nanyana ayeuna mah leuwih ade dewek panyokotkeun heula cai dewek kaya nginum deuleu Gumarang harita Gumarang teu leleda langsung nyokot cai herang di wadahan kana batok saterusna dibikeun ka bapana sok tabah diinum heula supaya terejag-jag bah geus kitu mah Wiragati tuluy ngaleguk nginum nepi ka beak sabatok maklum manehna tas lumpat sakitu jauhna jadi wajar lamun ti corona tuhureun garing alatan hanaan 15 menit ti harita nalika Wiragati geus mimiti pulih tina rasa kacapena kadenge anakna tumanya deui kumaha ieu bah kayaan di pasir nangka teh aya teu ki kumisna nya bawa sim teh aya teu bah nya aya we jalmana mah tapi nya kitu manehna oge teu bisaeun ari ngusir sabangsaning jurig marakayangan mah euy temal Wiragati ngawadul sabab mun teu kitu manehna sieun katohian yen dirina keur diudag-udag polisi terus ari ayeuna abah teh si mana atuh kapan janji 2 poe tapi nyatana saminggu leuwih karek hol deui bah hanas uwi ngadadago jeung si Buyung jeung deui naon nu kajadian tumiba ka abah nepi ka datang-datang ripuh kitu atawa abah geus tarung nepi ka jajaten bah nya lain atuh sia teh mainnya dewek ke jajaten mah ongkos sajal mana anu kumaha wani cuman taka ka aing mari busote di dinya tah diudag-udag bagong galak makerek nubruk segar rupa baina oge tenang we atuh masalah bidan dia mah kegi aya jalana Gumarang tepuguh abah mah lila teuing nungguan ke ku batur manten geura si bidana geus we uing rek ka ditu deui jeung si Buyung hayang nyaurek nek hadeui lah bah cek aing ulah-ulah deuleu cicing budak mah kumaha diatur ku kulot wae deuleu daguan heula aing rek neangan tare kasejean deuleu sentak Wiragati morongos sabab manehna embung kapiheulaan kudu jadi anakna dina meunangkeun badan sampulurna bidan dia kajabat eta maena sieun si Gumarang beunang ku polisi akhirna si Gumarang teu bisa ngabantah iwati bisa kukulutus bari tuluy kaluar tapi nalika si Gumarang kaluar mukakeun panto atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah
enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.